Project Enjing barudak. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok, Carali. Terang aja nami bapak. Pangkeun nami Bapak Payandi, biasa dipanggil Bapak Yayan. Bapak bade ngajar di dieu ngantos pamudi anu sok biasa ngajar di dieu. Sadrajana Bapak ngajar, Bapak hoyong terang nami sareng cita-citana hidup. Garadu cita-cita teu? Cik dupi cita-cita teh naon barudak? Nami Pak. Sanes cita-cita teh kahoyong anu kedah digapai atanapi dihontal ku niat sareng tekad anu kuat. Sudah tiasa berjuang, sanajan halanganna teh susah. Kedah kekeh, keuyeng, kahartos. Nya sok ayeuna kapayun nyalira-nyalira sebatkeun nami sareng cita-cita hidup. Sok, kami cari pangkerna. Panggilan kapayun Pak. Nuhun. Nami Abi Tono, cita-cita hoyong ngalaman mencucun Pak. Saha cucun? Kabogoh Pak, putrana Pak RW. Sok eta nu dipengker laguna Pak Kapayun. Tepangkeun nami abdi babang, cita-cita abdi hoyong gawe istri 3 Pak. Heuh, lawan maksudna eta teh hayang boga pamajikan 3. Nya pada si abang ge sok karunya alpa sea teh. Nah, Sok diusir Pak, kami gawe 3 mah kapan tiasa uling yang kadua. nu sahuluan murid teh. Sok, ka tukang deui. Sok eta tah botak. Abi Pak. Sanes eta tah nuju deui. Maneh non. Maneh ting sareng botak. Eta sok kapayun. Ya, maneh non. Ya, ayanana. Tepangkeun nami Abi Parwabeui. Tiasa disebat Arnold Nah, meni jauh. di pabrik Pak. Kos mobil wae make pabrik wah beunang ieu budak teh. Cita-citana naon? Cita-citana hoyong tos si emak Pak. Tuh nya beunang ieu. Naon mah hayang diganti? Galak Pak. Sok yuk ah. Bener pengen pamudi ngundurkeun diri. Sok, eta tah anu terakhir. Abi Pak, hoyong jadi supir Tanjung. Nalur, apal teu maksudna supir tajug? Anu apal, komennya. Tuh, ki maneh. Nami Abi Cecik, cita-cita hoyong ngadu motor. Upami nu ka sakola teh teh wae Pak. Eta mah sanes cita-cita asep tapi kahoyong. Pancaun bapak ge cita-cita teh kahoyong. Tapi bener. Terus nah atuh Pak.
Cik coba yuk grup B kapayun. Grup B kapayun. Kami Pak. Sok kapayun. Ari ieu gambar naon? Gambar kapal Pak. Kapal mana? Iya Pak. Manyak apal kieu titik. Ageng Pak, ngan peda kahalangan ku haseup jadi katinggalina titik. Sok grup A kapayun. Lagi Pak. Ari ieu gambar naon deui wae? Gambar kapal kan Pak. Mana kapalna? Kapan dia buntutna? Ari awakna? Kapan nanti selam? Kapan ngaranna ge kapal selam? Aduh.